Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun deui macakeun tafsir juz amma karya Ustaz Uus Suhendar. Ayeuna urang tos dinu hanca ngawitan surat Al-Mutaffifin. Insyaallah urang ngaos di ayat ka hiji dugi ka ayat ka 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا قتلوا على الناس يستوفون وإذا كانوا أو وزنوهم يخسرون. Kalayan nyebat jenengan Allah nu Maha Welas tur Maha Asih. Cilaka pikeun tukang macikeun nyaeta jalma-jalma nalika narima takeran tinu sejen hayang cukup. Tapi nalika nakar atawa nimbangkeun anu sejen sok dikurangan. Wailun cilaka lil mutaffifin pikeun jalma anu macikeun. Lafaz wailun kaabus kalimatun azab hiji kecap anu sok dilarapkeun di kalangan bangsa Arab pikeun ngaragkeun hukuman atawa panyiksa, sedengkeun lamun kecap pangbagea ka jalma nu boga milik sok ngagunakeun waihaka nu artina wilujeng. Lafaz al-mutaffifin akar kecap tina tofa nu artina ngajleng atawa ngadeuketan. Seperti ucapan Ibnu Umar nalika balap kuda serta kuda anu ditumpakan ngajleng pagar Masjid Bani Zuraik. Anjeunna ngucapkeun toffa al-farsu masjida Bani Zuraik atawa dilarapkeun nalika ngeusian gelas hampir pinuh. Aya bagian gelas nu teu kaeusian al-mutaffifin dina ayat di luhur bisa dihartian jelema anu macikeun anu nipu ku cara lemes sehingga konsumen teu ngarasa dirugikeun atawa ngagelembungkeun harga anu ditulis dina bon leuwih gede batan harga anu sabenerna. Perilaku macikeun dijentrekeun dina ayat saterusna. Alladzina nyaeta jalma-jalma iza kalu upama narima takaran timbangan meteran atau ukuran sejenna alan nasyiti manusia sejenna yastaufuna hayang sampurna jeung dileuwihan bari maksa. Huruf jar ala anu aya samemeh annas ngisyaratkeun maksa ka manusia sangka nakar sampurna atawa menta dileuwihan komo lamun dibalanjaanna jalma lemah. Wa iza kaluhum jeung di mana nakar an wazanuhum atawa nimbangkeun sejen yukhsirun sok dikurangan sehingga ngarugikeun konsumen. Sakitu wae urang macakeun tafsir juz amma karya Ustaz Uus Suhendar. Qul qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.